Wali membungka jahoan ai kuari mah wawalianan jubah digedekeun segala rupa bariteung teu sabenerna ya sakikituna ai asli mah masalah. Nah kuari mah jubah panjang calana nolol ka handap janggot sakieu. Masya Allah di Indonesia ambal aya tarang hararideung sakumaha dipekan bae tah tetapi teu asli tanu asli mah sakumaha tadi ketika kajahoan cerik ya Allah ya Rabb sakieu geus nyumput tapi masih keneh kanyahoan bae eta hayarun berarti lain jelema leutik bisa nyahoeun ka aing kikieuan bae ge. Nah henteu lilaki hayarun ge sarua lantaran nya ge berarti kanyahoan akhirna ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu mah lamun kira-kira geus beres balah mending anggeus teu lila mau. Tah jadi lamun geus kanyahoan walina mau teu lila. Nah, di dia loba nu geus kanyahoan walina ieu. Nah, saya ku yang ditunjuk ye. Kira-kira tereh eureunnan ye. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun seputar wali. Urang diguyur hujan ketika taneuh tandus. Tatangkalan layu di hujanan Masya Allah. Iya kari ngeunaheun kajahoan ngeunaheunana mencet ke bos 100 kamari keneh geus beak daharna tiis di mana bae. Masya Allah dek zikir tadi sarapan heula padahal mah teu kudu ditita jam 3 geus sarapan ti heula. Masya Allah mantep jasa. Nah ya kan tiis neuleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Aya hujan cai, aya hujan ma'arif wal asrar. Ketika jelema istiqamah dina tariqah henteu gideug-gideug endek pahareup-hareup jeung bupati, deuk pahareup jeung gubernur, deuk pahareup jeung menteri sekalipun presiden jelema tah mah kabeh ge isuk make toge bupati ge paeh gubernur ge paeh, menteri paeh, kiai maot. Beda setting. Bahasana. Ya kan? Paeh kabeh ge. Jadi ulah ku sebab deket jeung pamarentah gibeg. Masya Allah. Kipu doli lamun cara mah dekat bupati beda bupati. Hayang rada nambah yeun tah. Ieu jurig nu sebenarnya mah tah. Ulah gideug. Dek sahat sarua makhluk Allah ketika bener-benerkeun ketika salah-salahkeun. Tadi Pak Bupati di dieu makomna makom thariqah nyaritakeun dahsyat anu ngomong. Teu beres Bupati ya. Ulah sekali-sekali deui sia di makom ieu nyaritakeun bola. Ye sembarangan. Teu meunang. Tapi orang doakan persitana supaya jadi wali. Ya, atuh bupati dah heula geura jadi wali. Minimal wali kota lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'arif wal asrar kudu istiqomah. Istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid. Artina guru mursyid nu nuduhkeun kana suluk. Suluk artina ngambah. Lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom. Aya makom-makomna nu dibuat dina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom. Makom tobat, makom sobar, makom zuhud, makom syukur, makom tawakal, makom khauf, makom roja, makom ridho, makom mahabbah. Nipi dina makom-makom hiji-hijina makom suluk ngaranna lain satabrang parahna. Nah ieu mah kulantaran makomna umum urang nyaritakeun secara umum bae heulanan ulah sambarangan mere thariqah ka jelema nu teu masantren besi salah. Sangkilang lu masantren ge lu masantren ukur heula geus sabaraha taun ieu masantrena karak 5 tahun mah kakarak nyaho sakieu doang. Asal ditanya sakieu. Asal ditanya sakieu. Nu teu nyahoan mah oh berarti ngerojok sakieu.
lain masak caina sakieu eta sia masuk ka mana bae pikiran teh ngeres jasa tuh kan nah lamun geus 10 tahun 15 tahun alatna geus tepi ka anggeus juman syamsiah geus diaji kabeh jamul jawame goyatul usul selesai tafsirna berikut mustalahat hadis berikut mustalahatna nu paling penting cek guru urang Mama Bakri sempur tentang akidahna heula ulah belewuk bahasa mahna ulah belewuk pikihna ulah belewuk akidahna ulah belewuk kakarak menang dibere torikoh lamun kakarak jadi santri doang kula nu sok didongengkeun da hiji santri kakarak ge 1 tahun 2 tahun mah santrena dibere ilmu tauhid anu luhur ku guruna ketika ngaji kabeh menang ti Allah urang nu Allah ti Allah keke ngaji deui sarua bae gerak urang ti Allah kicep urang ti Allah wabeh ti Allah langit ti Allah bumi ti Allah nu Allah kabeh urang mah teu bogana naon urang awak urang nu Allah berikut ruh-ruhna ge nu Allah nu urangan asal ngaji kitu kan ai santri anu kakarak Mbak mikirnya oh nu Allah kabeh mantap cenah kabeneran kiai aya tamu dek disuguhan cek kiai tewa kotokna nu gede teh jago prinsip sangkaan kiai kan nu kiai horengan nu santri nu tadi teh barang maghrib si santri neangan kotok dah hiji kotok aing nu jago ye ka mana cekna ye kotok teangan bebeja ka mama naon sia leungit kotok hiji nu jago gede oh tadi ku mama meureun dipencit cakna kunaon tuh mama dipencit lah tuh nu Allah ye cakna oh masalah geus didokeun beja nu Allah oh geus masalah tuh kanu bodoh mah diancam ku nyanana sia ku aing awas didelekeun ku aing mana kotok kiai nu gede ku aing ayo sialah eueuh kebenaran kiai teh boga kotok boga ge embe pencit bae ku nyana pencit embe atuh kiai ge sarua barang magrib jangan embe eueuh hiji jangan ka santri aya anu tadi teh sia mencit embe aing nya cak ke kiai teh oh kiai kunaon atuh dipencit atuh nu Allah cak teh atuh kumaha dipencit bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh kiai ngarumah sial ta santri goblok cekeun ieu kan salah mere ilmu nuncan wayah dibere Allah-Allahan bae akibat dibere akhirnya kos kitu tah bere heula fikih bere heula tauhid ulah langsung ka Allah bae asana sendal kiai beak kabeh Masya Allah nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi kudu tata cara thariqahna mimiti tauhidna heula awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon sifat 20 nu mantep heula sanggeusna sifat 20 nu wajib ka Allah nu mustahil ka Allah nu jaiz ka Allah geus mantap wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Didinyang ke bakal digambar ku ahli thariqah mah. Di awak urang teh aya lelembutan, aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhbar, latifatul lapas, latifatul qalb. Anu dina Al-Qur'an dijelaskeun aya alamul amri jeung alamul khalqi. Seperti etalah dina ilmu thariqah ieu mah sakadar ulah totorekatan mun dibere ge can ngeujeun nama ulah alhamdulillah di Tangerang Pak Bupati loba thariqah tapi laporan ka simkuring diulah aman sebab loba thariqah nu miku masa sih negara di pamarentah anak buah Bupati Zaki norekat haju korupsi pan ke jadi wali tukang korupsi masa sih teu bagus aya deui nu norekat dagang limbah manya wali dagang limbah nah ieu kan teu bagus ye nah aya tukang ceramah masa make DP akan teu bagus lah ieulah para jamaah kaum muslimin akidahna heula kudu dimantapkeun ka Gusti Allah fikihna kudu dimantapkeun ka Gusti Allah karak nah aya deui
jelema dibere ku guruna ngan guruna kelantaran geus wali hebat percaya murid ka guru lamun guruna geus soleh guruna geus jadi waliun min auliyaillah murid percaya kajen ku kumaha ge aya hiji jelema di ka kota bebeja ka guruna Waalaikumsalam musin ka mana sia di ka kota cenah ayo kok bebeja kula ngawa motor tapi teu boga STNK supaya aman ku polisi. Oh, cak guruna ieu bae ye. Ye nya mun aya polisi hibikeun. Oh, nu. Gasupkeun nya teu dideuleu deui. Langsung we naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiaina kan? Ya Allah, aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres di lain. Langsung nyana eureun atuh kumaha? Surat. Langsung dibikeun. Ini kebenaran barang di dalam Majmu Syarif. Surat Majmu Syarif. Cek polisi ini mah Majmu Syarif. Lah, ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya, lebih lengkap ini, Pak. Ini dari guru saya. Polisi bingung jadi kosia cekena. Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin gue nya SIM nah. Barang di dalam fotona beda. Di dalam deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya, Pak? Ini foto SIM sama wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan, Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, udah jalan dah. Jalan aing puyang cenah manggih nu kos kieu mah ya. Wah yang berangkat cenah balik ditanya ku guru, "Aku mah selamat guru." Nah iyalah guruna wali nyalametkeun. Membuat gerogi polisi. Tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin, tangkap polisi jeung Haji Mamina ditangkap. Bahaya ieu mata ulah sambarangan. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Thariqah adalah suatu jalan untuk menuju usul ilallah. Tanpa thariqah jarang walaupun aya nu dimurad ku Gusti Allah. Dengan cara-cara berthariqah intina adalah berzikir ka Gusti Allah, zikir Quran, zikir tasbih, zikir hamdalah, zikir takbir, tetapi aya nu khusus zikirna kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah runtuh kabeh. La ilaha illallah pangeran anu hak diwajib, nu wajib disembah, nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lamun Allah geus ti pangeranan berarti Maha Pencipta. Nyiptakeun langit jeung bumi berarti eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha Pencipta manusia. Moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah. Eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah. Eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah. Nu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun kecuali Allah. Jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga. Ja sorgana ge nu Allah kecuali Allah. Eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah ka neraka jeung ka sorgana ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min azabil qabri. Tibatan tina siksa kubur min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Cuman make guru minimal secara umum ba'da salat tilu talqin zikir la ilaha illallah. Tilu kali ba'da salat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun kadituna engke mungkin Qadiriyah, mungkin Naksabandiyah, Qadiriyah wa Naksabandiyah, Syatoriyah, Khalidiyah, Naksabandiyah dan lain-lain sebagainya terserah kumaha ente meunang ti guruna. Nu penting guru mursyid jeung ukur ku diri sorangan geus mejehna apa henteu. Sebab lamun geus ti guru kajen ku kumaha ge geus teu misleud. Aya hiji jelema muriang, kadang muriang bingung.
bingung teh kieu maksudna ieu teh nu sok dipenta cai teh eueuh keur ka Mekah umroh nya kan bingung. Ya Allah ya Rabbi ieu neuk menta cai ka guru eueuh sedengkeun asal muriang ka guru asal naon ka guru ieu eueuh akhirna datang bae ka dinya aya anakna dokter anakna mah. Waalaikumsalam. Naon Abah muriang cek cenah teh. Aju anak-anak muriang. Aju biasana ka Abah menta cai cek cenah. Nya ieu kula menta cai bae. Oh ya. Penyakitna naon eta anak? Panas cek cenah teh. Rada eungap saeutik. Dibere ku nya lantaran dokter resep. Ya berarti ya panas, turun panas, napas berarti ya obat asma dibikin ya. Udah tebus aja ya ini ke mana aja ke apotik mana tebus ya dah ini terus bae ka imah nya nama kan pikiranna mikiran bapana bae cek kira geus dikacaikeun jadi dikacaikeun tulisan anakna teh geus inum ya cek teh obat di kiai diinum cager benang saminggu benang 3 poe datang ka dinya mau kotok mau bakakak Waalaikumsalam naon ieu ulah bersyukur ieu sakumaha abahna be cenah ieu beuh mun di abahna sok dibere cai kadang-kadang dibere oret-oret ayat Quran dikacaikeun higa sarua nu kamari teh dikacaikeun cager anakna bingung jeung resep teh Pak cek cenah ku resep dikacaikeun cager cek cenah ya geus aing cek cenah ieu sarua jeung aing belajar cek cenah tah beneran menang saminggu si dokter eta muriang sarua muriangna panas jeung napas. Nah, aing nyieun resep sorangan dikacaikeun sakna teh. Sarua nya yang nyieun kana sorangan, aja dikacaikeun, diinum tambah parah. Cakena teh apa laisi itu cager aing teu. Jadi ditangkeun deui ka dieu itu nu menta cai teh, letak ka dieu. Aing maneh kamari ieu dibere resep teh dikumahakeun, dikacaikeun. Aju diinumkeun, cager. Wah aing mah ieu penyakit nu akur jadi tambah parah. Emang kumaha kitu heuh? Cek manehan kula mah ieu lain kuna naon nu dideuleu teh abah maneh. Nu dideuleu teh guru. Geus teu neuleuna naon boga kayakinan guru teh diijabah doana. Geus teu naon deuk naon ieu mah ti guru. Boga kayakinan kos kitu alhamdulillah salam. Maneh neuleuna saha? Oh nu dideuleu cek. Untung teu paeh geus ya. Tahilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jeung guru ahli Allah beda. Mantak urang kuari hayang jadi murid tuan saya teh sakumaha tadi bukit Turmudi dicaritakeun ieu tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapangdeuleu mata aya catatan muridna kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun enggeus tapi cek tuan Syekh aya kula mah geus teu hayang nu penting murid kula salamet murid kula hayang disalametkeun kasalametanna kumaha ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka geus atuh cek Gusti Allah catat dina bukuna sapangdeuleu mata ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah ieu lain buku kos kitu ya buku maknawi alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi ente bahkan nyokot sapi kan beda gubernur mawa JBG mawa ka dieu urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu jeung berikutna eta ngaranna tanda mahabbah aya anu mahabbah mere aya nu mahabbah atuh nyokot kieu cenah aing mere kabeh deuk sanu ngadahar teu kumaha siapa eta urusanana tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dicatat di akhirat nanya Tuhan Syekh ka malaikat Malik. Aya murid kula eueuh nyasab ka neraka. Coba periksa ke malaikat Malik. Eueuh cek alhamdulillah ya rabbil alamin. Nyana cicing we kieu. Geus geura ka sorga atuh. Cek malaikat Malik geus geura ka sorga. Moal. Emang kulan moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka. Emang kumaha beusi anu nyasab murid kula. Masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah. Mantap jasa geus. Boga gubernur model kos kitu tanggung jawab terhadap rakyat teh mantap.
tahu lah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaek na. Boga presiden mantep seperti itu, mantep seperti kumaha ngomong nanya. Oh mantep tah. Tanggung jawab terhadap rakyatna. Masya Allah. Gitu lah ulah nyaritakeun politik. Capek nyaritakeun politik. Engke ku Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh. Nyana ge terlibat hutang bangun eta. Nah, iya begitu titah kasor kana raka sorga moal waka. Ayeuna kena nyajahoan heula kabeh kana raka. Akhirna geus beres haparona geus aya 3 prapatna. Masih kene nangtung di dinya kene becek tuan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek. Moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami. Kula moal ngarobahkeun suku kaula, dampal suku kaula di dieu selama jelema masih kena can anggeus ka neraka. Beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka, kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun. Masyaallah. Eta lah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafaatul uzma, boga waliullah kutub auliatun Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna. Aya muridna nu tilok salat naot. Begitu ditanya, man rabbuka? Abdul Qadir. Man nabiyuka? Abdul Qadir. Wa ma kitabuka? Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh. Ya Allah ya Rabb, aya hamba Gusti mah uninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti? Siksa. Langsung disisa. Sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing. Jol teh Tuan Abdul Qadir. Dengan naonan dia? Iya ditanya Abdul Qadir deh ieu. Ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu. Mata kedek disiksa ku aing. Bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui. Bejakeun. Ya Allah ya Rabb, Abdul Qadir na aya. Ditanya man rabbuka Abdul Qadir, kabeh man dabyuka Abdul Qadir kan salah ieu. Kumahakeun Gusti? Siksa. Nah sia aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing. Pamonggol ditaekeun galon cekel ku tuan saya blok kadiekeun sia tapau kadiekeun dirambet ku tuan saya blok kadie sambarangan sia bejakeun deui ka Gusti Allah Gusti palu dicokol. Hai sia elehan amat atuh. Sia malaikat tanaga-anak gede. Masya Allah meureun make babacaan panjana babacaan bismillahil mali bejakeun ku aing sia ka sia. Nah ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun ieu tetep bae siksa. Oh jang nyiksana tuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu. Pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir ge lain zikir dek dahar bae. Anu ti perbo pan ieu dahar rebo Kamis Jumat Sabtu. Datang ka Minggu. Waduh masalah sih. Ku cinta-cintana ka Tuan Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dieu. Di papai unggal imah masalah. Nah, ieu pasek, ieu pasek ieu kumaha ieu? Bejakeun ka Gusti Allah. Lamun memang ieu murid kaula pasek. Ilam yakun jayidan fa ana jayidun. Lamun murid kula salah, murid kula teu bagus, kula nu bagus. Ulah dideule muridna, nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah. Bejakeun ka Gusti Allah, teu daekeun malaikat. Bung aing balik deui. Bong aing. Bejakeun. Lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir, ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka. Moal anu ka sorga, moal anu ka neraka. Bedakeun ka Gusti Allah. Ambo teh si ngomong. Nah ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya. Bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun. Ya tamkhisa ya tamhisaya matusita ya batusaya besar. Nah eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun. Ieu teh bahasa saha deuk kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi. Lamun urang nyaritakeun bahasa Tuan Abdul Qadir, ieu kan bahasa lain lalagan modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal. Coba
Begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia, ieu teh kan eta tangkalan. Eta tatangkalan buah apa heulanan? Heulaan siki buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki, apaan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mun siki. Atuh heulaan siki, atuh pan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki. Datang ka kiamat moal anggeus. Urusanna naon eta mah? Urusan siki adalah roh urang, urusan tangkal adalah awak urang. Jadi berarti bahasa walimah aya siki di jero awak, moal aya di mana lagi. Dengan bahasa ada biji di dalam pohon, moal aya. Masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu. Eta mah aya. Ari siki di jero, nah atawa siki di jero calana, jelas. Eta mah mari teruskeun asuai sia mangarares jasa ye pikiranana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring hanya sekadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh qadiriyah, masyayikh naqsabandiyah, masyayikh turuk di dia halal hadir. Perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua thariqah sadunya. Ya, nya nama sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu diperhatikan hukuman, nu penting deuleu wajahna bae. Nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunia. Sebelumna ieu maka bahagia aya keanehan nyana deuk balik malam Jumat kan di dieu. Deuk balik nya sampai bandara. Cikula ka Pak Haji Agus, coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul. Coba geus datang ke bandara. Makanya nak balik deui ka dieu. Lamun lain titah ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa. Syekh Habib Umar lamun lain dicolek ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa. Kula masa pira kula tuh Habib lain kiai lain. Itu makan Habib. Tapi kan jana darah rai kita ka dieu berarti kan aya nu noel. Ya. Haji Habib Rojak ge ditowel tadi ku jahe. Nirilik nya ka dieu. Beda toelanana nya mah jurig teh mah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetegkeun tauhidna, tetegkeun fikihna, tetegkeun syariat, tetegkeun thariqah, tetegkeun hakikat. Aya syariah kitabna jelas, aya thariqah kitabna jelas, aya hakikat kitabna jelas, dengan guruna jelas. Mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas, fikih tama urusanana untuk tathhirul zahir. Thariqah untuk tathhirul bawatin. Nah, lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Etalah ayatnya. Iraha deui waktu ke urang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Nu dina Al-Qur'an yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mun kula jaritakeun seputar hikmah bakal resep lantaran hikmah lah malain ceramah model kiai-kiai. Hikmah mah ceramahna, dakwahna make hal. Ialah iraha deui waktu disatukeun kula loba kiai-kiai ke urang dengekeun ieu mah mantepkeun soal fikih yakni syariat, mantepkeun nu berthariqah supaya istiqamah, mantepkeun di mana geus berhakikat. Nah, hampura simkuring, hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, terutama Abah simkuring, Ibu simkuring, jeung urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Sakitu bae, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.